Sakedap deui bari dipidangkeun carita dongeng Sunda nu diropea ku Kang Dayaditya Ijuki Sunda. Wilujeng wayah kieu wae wilujeng ngadangukeun. Marangga atuh baraya ka parayun sadayana. Nu tepung di Mah Dukun, karya I Asikin. Sabada ngararaas di walungan Cisungkan, lempang teh naik deui nanjak di tanjakan baeud. Rada jag-jag kuring teh ari tos meuntas walungan mah. Ari suku nu ti tadi geus digugusur dina jalan koral teh anu gariha jeung loba barangkal teh ari tos kacayan mah rada teu pareurih teuing karasana. Lumayan kuring lempang teh turun unggah aya kana 7 kilo mah. Ari batina tiban nganah nae bae. Kukuring dirarasakeun sambari harita teh ngurutan dampah suku jeung bitis. Malahan mah kukuring teh dikompres ku cai lebu anu rada hanet. Tapi ari hate ngan galecok bangun uleh ku heran, ngaheran-herankeun kaki sobat kuring nu baheula. Nah, ayeuna mah manehna teh bet jadi dukun sagala. Nya henteu loba catur deui atuh harita kukuring ditanyakeun ka manehna. Nya pas manehna ditanya kukuring teh, manehna oge ngajawab seperti kieu. Ah, teu kudu heran euy. Dewek mah ngadukun soteh ngamapatkeun situasi we. Pokna bari ngasongkeun lahang dadakan ka kuring. Uyup geratah, bir cap kawung, seger gerawayah kieu mah. Lahang tina panci harita dicicikeun kana gelas. Nya regot teh kukuring diinum, beak kana 2 gelas mah. Atuh eureuleu we kuring teu teurab. Nikmat pisan karasana. Lain eta Kang maksudna ngamapatkeun situasi kumaha ieu teh? Kuring nanya deui ka manehna. Menika ku belot si laing mah euy. Kawas lain orang kota bae. Ayeuna teh pan zaman edan, loba nu marabok, mabok kakawasaan, mabok kauntungan, geura tenjo we ku si laing. Ari geus kitu kumaha? Pan urang oge sahenteuna kudu milu untung. Pan ayeuna mah usum pamerataan lain. Tah ku carana kieu teh, ku jalan ngadukun teh berkah hirup kuring ayeuna mah kakeceretan ku rezeki tinu baleunghar teh. Ari kuring harita teh dibere jawaban seperti kitu kur bisa ngahulang bae. Can ngarti kana maksud ki sobat teh. Lain euy. Teu nyangka saeutik-eutik acan kuring mah yen poe ieu rek anjangan ku si laing. Rek we atuh pikir dewek geura mumbara di dieu geus puluhan tahun henteu mah. Karek ayeuna pan si laing ngelol ka dieu teh. Nya Kang, rumasa tina kitu mah kuring teh karek ka dieu. Tapi lain teu hayang pan panggih jeung Akang teh. Ngan nya kitu teh we geuninganan ari hirup mah teu boleh rea ku pangabutuh. Malahan mah Kang ayeuna oge ka dieu teh kuring mah sanyana rek minta tulung ka Akang. Percaya da kuring oge euy. Biasana nu datang ka dieu mah jelema anu aya pangabutuh nu teu bisa diakalan ku jelema pinter. Malahan masa temanna basa si laing bepuntenan teh sangkan dewek mah maneh teh awewe anu kungsi 2 kali datang ka dieu euy. Tapi teu nyangka geuning si laing nu datang. Kitu pokna manehna ngomong ka kuring. Ari ngomong kitu teh manehna sambari ngusiwel ngaluarkeun buku tina sakuna anu dibungkus ku plastik leutik. Tah geura euy, ilikan ieu teh ngaran-ngaran jelema. Anu sakabeh datang ka dieu ku kuring ditulis ti mimiti ngaran, alamat, tanggal ka dieu jeung tanggal iraha manehna kudu balik deui ka dieu. Kitu ceuk manehna deui ka kuring. Ari kasakitan teh naon ieu teh Kang jelema teh? Rupa-rupa ari kasakit jeung tujuanna mah. Ngan lolobana jelema nu kadarieu teh manehna teh cenah harayang naek pangkat,
hayang dipikasi dunungan atawa manehna teh hayang dibabarikeun jodoh. Kitu pokna cek manehna deui ka kuring. Malum tuh da euy, jelema nu teu normal jiwana mah kahirupana ge kalah-kalang kabut. Tapi da sok calager meureun nya. Ah nyaho teuing cager jeung henteu mah. Ari kuring mah seja ikhtiar we. Tapi da ku kituna mah pasien teh beuki dieu teh beuki loba wae nambahan ka kuring. Beureunan sing horeng pabeja-beja jiga nama. Ngadenge jawaban seperti kitu, nya manehna jeung kuring oge seri leutik ngabandungan para polahna jelema. Geuning teh sidik mah nya Kang paciwit-ciwit lutung, tos nyiwit teh diciwit deui. Nya kadituna mah tas nipu teh ditipu deui meureun nya ari kitu mah. Ah teuing atuh hari kitu mah, ceuk manehna deui ka kuring. Ari si laing euy rek naon datang ka kuring? Lain kuring teh boga tanah. Hayang cak ngewok mah, tapi da tujuanna mah teh hayang dipelakan jeruk. Ngan bejana we di dieu cenah sok ngajualan bibitna kitu, mata kuring teh datang ka dieu. Ngadenge jawaban kuring seperti kitu, manehna kalakah seuri. Mending gagak henteu mah. Eta euy, panya teh si laing kos nu sejen, rek ngadon tatamba. Ari kira-kira butuh bibit jeruk mah tuh nanyakeunana kudu kasih kaslan, sugana aya keneh eta ge. Ngomong kituna teh, manehna bari cengkat. Tuluy we ngagorowok ka anakna, anu kabeneran imahna teh aya dipelebah-lebahkeun imah manehna. Harita manehna ngagoroan anakna tina janela. Kaslan, kadieu ngelol heula sakedeung. Kitu ceuk manehna ngagoroan anakna nu aya di imah lebah. Aya naon, Pak? Lain eta euy, bini jeruk teh aya keneh. Aya, Pak. Kana 100 tangkalan deui mah jiga nama kurang leuwih lah sakitu. Syukur atuh aya mah. Agehan we anu baradagna unggul, ieu keur kirimeun ka urang dayeuh. Kitu ceuk sobat ka anakna. Kang tong loba-loba teuing da tanahna oge ngan satapak peucang. 10 tangkal we kuring mah cukup. Kitu cek kuring ka manehna. Panya teh puluhan hektar. Puluhan hektar di mana, Kang? Mesingna kuring teh naon? Ari geus kitu mah, geur bae manehna jeung kuring teh ngadongeng ngaler ngidul. Pahit cenah perjalanan hirup ki sobat teh. Make ngalaman buburuh dagang es lilin sagala. Manehna teh ngajingjing termos kawas bolon. Ari hasilna ngan ukur bisa meuli beas sapoeun. Lila mah manehna teh pangangguran. Ngisi waktu dina pangangguran manehna teh diajar nyangkok, ngisian tanah teh tinggal mitohana. Nu di lamping, nu di pasir, anu geus parinuh ku jukut jeung eurih. Nya teu lilah mah ku manehna dikeureuh we dipaculan, dipiara. Eurih anu ngagegedeg teh beak ka akar-akarna didurukan ku ki sobat. Sanggeus tanah teh tinggal mitoha teh kumanehna kagarap, tuluy kumanehna teh diajaran dipelakan ku jeruk. Dina jero sataun leuwih teh geus ngahasilkeun, kulantaran hirup ki sobat teh kekereuheut. Atuh ayeuna mah manehna ge geus boga kebon jeruk sorangan. Jeung kacidalagana deui sakitu mah keur ukuran kebon jeruk teh. Aya kana 2 hektar mah. Ari geus net-netan kitu mah, geur bae manehna teh pada ngomongkeun yen ki sobat teh sabenerna mah hirup bisa maju teh alatan manehna sok tatamba ka dukun, daek tatanya kanu aruninga kitu basana mah. Teu kapalang manehna teh disangka munjung sagala cenah ka gunung. Ari ngadenge babasaan seperti kitu mah ki sobat terambil pusing, nya manehna mah kalah ngahajekeun bae. Malahan mah manehna sorangan ayeuna nu jadi dukun. Kapalang disangka goreng cenah. Ceuk manehna ka kuring. Sabasa kuring keur gogoleran di kamar hareup. Harita teh kuring ngararasakeun kacape. Jol kadenge di luar aya sora awewe anu pupuntenan ka imah ki sobat. Sumuhun mang ngalingih Neng, diantos-antos ti tadi malahan ku bapa teh. Kitu pokna ki sobat kata tamu. Aduh, hapunten pisan Bapak. Nu mawi atuh da mobilna mogok. Dugi ka pamegatan teh ningana sabaraha kali riren.
Dupi embina ka mana nya? Semah nanya kaki sobat. Wah biasa, himbina mah di dapur we. Komo ayeuna mah dukakeun ngadamel naon? Dupi kitu mah panginten bade permios heula bade bade masihan oleh-oleh sakedik. Kitu pokna sembari manehna terengku sopan, leumpang muru ka dapur. Bangun geus apal pisan kana eta tempat teh. Ari ki sobat, harita asup ka kamar anu deukeut jeung kamar nu dicicingan ku kuring. Teu lila harita teh kadenge semah jeung pribumi ngararomong di kamar paragi ritualna ki dukun meureunna. Oh kumaha ayeuna teh tuang raka teh ieu? Numawi nyata Pak, bet kitu wae geuninganan. Nya seueur we nu sirik panginten, malahan mah dibarengan ku fitnah sagala ayeuna teh. Teu kaop aya nu maju geuninganan bangsa urang mah. Ayeuna teh bade dialihkeun di pengbagian anu garing pisan. Ke. Maksud si Nyai teh garing kumaha? Sumuhun garing maksud teh teu cikruh sapertos dipayun geuninganan. Kutan nganggo aya istilah garing sagala aya namanya usaha teh. Sumuhun Pak, panti payun mah pun lanceuk teh kalarasan dipercanten nyaeta nyepeng bagian patempatan pagawe. Ari ayeuna geura keur dipercanten bagian arsip. Pan ngagajelokna ge sanes lumayan. Ari ki dukun manehna unggut-unggutan harita teh tandana ngarti meureun kana maksud anu diobrolkeun ku awewe ngora teh. Ari pamaksadan si Nyai saterasna kumaha? Nya sadaya-daya kumaha saena we? Kumaha saena kumaha ieu teh? Nya upami diibaratkeun mah pan pun lanceuk teh. Teu benten tinu nuju ti teuleum dina sagara wiwirang teu mah. Harta sareng kakayaan oge pan ayeuna teh nuju aya dina pamariosan tinu pihak berwajib. Ari abi salaku pamajikanana moal cicingeun poe salaki kitu mah. Komo deui nempo kaayaan salaki dina danget ayeuna. Henteu mah manehna teh keur kekerebekan bari jeung kokojayan. Pokna eta awewe ngora teh bari dumareda. Leres Nyai kitu. Di lain-lain ge Nyai mah istri satia, kayung yun keur geulis teh. Kitu ceuk ki sobat ka awewe ngora teh. Nya kitu musik dina pewayangan mah si Nyai teh Sri Kandi nya Abah. Kitu ceuk pamajikanana ki sobat teh. Milu nimrung manehna ge da harita kadenge pisan jelas ngobrolna. Pan bareto mana pan si Neng ka dieu teh minta tulung dumeh tuang rakana palai dialihkeun kana bagian nu seueur penghasilan cenah. Areuna gerang geus laksana, malahan mah geus beunghar ka tempona oge. Tuang rakana kalaka nyelewer, kagungan nu anom. Tapi sok sanajan kitu polahna eta tuang raka teh geuninganan si Nyai mah tetep bela jeung satia. Kumaha deui ayeuna tuang raka teh keur kalebuh. Neng keneh anu repot jeung nu rek bebela teh. Kitu pokna ceuk ki sobat ka tamuna. Ari tina bilik nu melenge katara semah teh nyusutan Cipanon ku sapu tangana. Sambari manehna teh nuluykeun caritaanana. Nuhun Abah, menika santeuna manehna teh nyolok mata pisan duda. Harita mah manehna teh kawinna teh jeung pagawe bawahanana anu memang jeung abdi oge parantos wawuh eta awewe teh. Kitu anu kadenge ku kuring.
Duka di kumaha dipiarana eta Nyi Semah teh sapeting harita. Kanyahoan so teh sabasa isuk-isuk we dina bak kamar mandi bet pabalatak rupa-rupa kekembangan jika nama urut ngamandian nu tetamba kawasna. Sabasa isuk-isuk sabat kuring keur jongjon moyan dina bangku pipir imah kisobat. Katara ti lebak teh aya awewe duaan. Nu saurang ditiung ku anduk. Sabasa ngaliwat ka lebah kuring teh eta duanana eureun heula. Sing horeng Nyi Semah teh tas ngarala jeruk jeung pamajikan kisobat teh. Nu lobana saayakan mentung, manira ruhruy katempona eta jeruk teh. Ujang bade, si Ibi nawaran ka kuring. Sumuhun bade Bi. Pangmisahkeun we abdi mah biasa sakedik mah keur bakal di jalan ke. Kitu ceuk kuring nembal pamajikan kisobat teh. Nya atuh ujang keun bae, ke ku Ibi urang pisahkeun tembalna. Terus teu lila ti harita, manehna teh jol ngenalkeun Nyi Semah teh. Pokna teh kieu cenah. Wilujeng ngenalkeun Den, ieu teh namina teh Pun Mimi. Nyata Gerhana Den Bakar padamal ti kantor pusat. Ari ngadenge yen eta awewe pamajikan Den Bakar di kantor pusat teh, kuring nanya. Sumuhun wilujeng tepang. Sanes ieu teh nu bumina teh di Jalan Pameresan teh nya nomor 13. Sumuhun, nah geuning uninga. Nya terang we da sok ngalangkung pan abdi mah kapalih dinya. Kitu tembal kuring ka manehna. Dupi bade mulih iraha. Engkeun jigana mah rada siangan margi supaya termis teuing kitu tah, cek kuring ka manehna. Teu lila kuring ngobrol jeung maranehna teh. Nya atuh manehna oge tuluy arinit katongoh jeung pamajikan kisobat teh. Ari kuring harita cengkat tina diuk, tuluy kuring teh muru ka belah lebak. Erek muru ka imah Jang Kaslan, dek seja nganiatan ngaduitan bini jeruk teh. Ari pek teh ku Jang Kaslan kala ditolak, pajarkeun teh cenah. Cek bapa oge ieu mah hitung-hitung ngajimatan, kitu pokna ka kuring. Malahan mangke ge kumanehna dek dipangmoakeun nepi ka pamegatan, da sakalian Jang Kaslan erek balanja ka dayeuh. Sakira wanci jam 8 isuk-isuk. Sanggeus sarapan kuringnya pambitan. Nu tadina mah rencana terek balik nyorangan. Tapi bet jadi duaan geuning. Da kusabab Neng Mimi oge ngilu balik. Nurut ludeung cenah. Ujang kade nya ieu mi HP. Cek pamajikan kisobat ka kuring. Sambari manehna teh seri. Keun bi lah sing percaya ka kuring. Kitu ku kuring ditembal teh. Ari di jalan, mimiti mah pabetem-betem kuring jeung manehna teh. Nu kadenge ngansor sapatu we dina jalan koral anu garihal. Ari kuring jeung manehna bisa leumpang-leumpang soteh, bobohan we nutur-nutur tapakan nu geus lidig urut batur. Ari nu saterusna mah babaduyan we mapay jalan satapak. Manehna ti heula kuring pandeuri. Duh, ieu teh mudun kumudun nanya Kang, matak ti kusruk. Kaditukeun nanjak menika cidang ngahegakna. Kitu ceuk Neng Mimi ngamimitian muka carita. Nya kitu teh Neng. Di dunia mah pan teu aya nu langgeng, ceuk kuring nembal ka manehna. Nya Kang, ream nya mun unggal dinten kedah ka dieu. Teu cara di kota pan tutumpakan burber indit ka ditu ka dieu ge babari. Puguh oge Neng. Da ai kota mah pan keur jelema nu senang, nu seueur artos. Ari keur pasisian model kieu mah keur jelema nu jiwana parantos tentrem, teu galider ku titinggalan, ku dadanguan, anu sok ngarobeda, ceuk kuring ka manehna. Dupi bapa teh teu damang naon, manehna nyebut bapa ka kuring. Berekah teu kuna naon abdi mah. Geuning ngresakeun kaki dukun. Muhun, ngan abdi mah da sanes tetamba. Ngan ieu we butuh ku binih jeruk. Manawi teh manawi kumaha? Nya manawi teh sapertos abdi kitu tembalna. Teu hayang tatalepak kuring teh da peuting ge sabenerna mah geus ngadenge. Ari sasingkatna ieu carita, harita teh beak tanjakan baeud.
Atuh pudunan oge geus katempo, malahan mah eta wahangan Cisungkan teh geus nemres katempo ku kuring. Sanggeus saya di sisi wahangan Cisungkan, harita teh kuring singkil, malarkeun calana supaya teu kabaseuhan. Ari manehna mah cukup kunyingsatkeun rokna bae, digilingkeun kana luhureun tuurna. Dicekelana teh ku leungeun kencana. Ari leungeun katuhuna mah dipake nyekelan kantong ku manehna teh. Ari wahangan Cisungkan teh di sisi mah ngan ukur nengahan bitis, nya ari geus ka tengahna mah ukur tiban semet tuur. Cai satoro jolna ti leuweung teh atuh ngagencelang kacida cenemrang herang. Eta wahangan teh katempona menika dasarna pisan. Tingko lebat beunteur jeung parai kagamahan ku kuring jeung manehna nu keur meuntas. Nyorang wahangan Cisungkan paduduan, teu aya jalma nu ngaliwat. Nya ari pas pelebah nu jero mah neng mimih oge menika ti pepereket nyakelan kana pupeuteyan leungeun kuring. Malahan makalangkang pingping nu mulus teh kuat kokolebatan dina cai, saban ngalengkah oge katempo bae. Hanya kala awewe deungeun. Bareng geus nepi ka peuntas, reg ngarandeg. Pas pisan dina pelebah batu nu nemrak. Nya pelebah dinya sukuna nu baraseuh teh disusutan ku manehna ku sapu tangan. Sanggeus nyorang wahangan Cisungkan mah, ayeuna mah jalan teh geus tinggal datarna. Malahan mah kenca katuhun jalan teh pinuh ku pahumaan. Anu parena teh garek kumunda katempona oge. Tinggal leber di dinya teh tikukur kagerewahkeun ku kuring. Diselang-selang oge kucing torolongna puyuh anu meuntasan jajalaneun. Duh, ku sayeuna we aya rencang. Upami nyorangan mah moal wantun, abdi teh ngalangkung ka dieu saleresna mah. Komo daerah nu palih payuna mah menika caneom kapilarina ge. Kitu ceuk manehna muka deui carita. Dupi kamari sareng saha ngalangkung ka dieu teh? Nya sareng rombongan nu tos balanja ti dayeuh tembalna. Sabasa reureuh dina catang sisi jalan, manehna nanya, "Dupi akang teh tos kagungan putra?" "Ah, putra ti mana, Neng? Bojo ge teu acan gaduh." "Ah, nya Kang nu leres. Leres pisan akang mah teu acan." "Paingan atuh." "Paingan kumaha?" "Nya paingan basa abdi ngiring muntang ka salira meni ngadeg-deg." Kitu pokna teh. Sambari nyusutan kesang anu ngagarajag. Saleresna mah Neng, kapungkur teh kantos abdi ge ngarencana gaduh bojo. Malahan mah parantos saprukeun pisan kana akad nikah teh. Dumadakan atuh da kalah kabujang disamber heulang. "Paingannya," saur sepuh, "bojo mah gegeberan pati." Kitu ceuk kuring ka manehna. "Disamber heulang kumaha maksudna teh Kang?" "Nya dikawin ku dununganana." "Leuheung mun awet mah, ieu mah pan teu acan sasasi-sasasi acan parantos dipirak deui geura." "Kutan ku dununganana nya." "Muhun ku dununganana." "Duh kuteung teuingeun nya Kang. Dupi ngantorna di palih mana pigarahaeun teh?" "Nya eta sakantor sareng caroge Neng di kantor pusat sami." "Saha jenengan istrina teh Kang?" "Nya ai wastana mah Narti. Ari bebengok lalaki anu ngarurujitna mah katelahna teh si Bakar." Ceuk kuring ngabudalkeun ka keuheul. Dikitukeun teh katara Neng Mimi harita beungeutna menika nyiak asak beureum. Teu karasa ayeuna mah waktu teh geus nepi deui ka pamegatan. Kasampak harita teh aya Ki Kaslan anu keur nyanghareupan cikopi di warung sangu. Ari binih jeruk mah cenah kumanehna geus dipernahkeun dina bahasi mobil. Anu keur ngajaluk jeruk megat muatan. Pohara kuring ngarasa bungahna. Kusabab geus dibere binih jeruk. Mangkaning ieu mah jeung dipangmawakeun sagala deui. Ngaraskeun meureun Ki Sobat teh ka kuring, da nyahoan kuring mah lain tukang angkat jungjung. Ari Ki Kaslan rek diburuhan teh, kala dikepehkeun, kawasna mah dicarek ku bapana.
Sabot manehna keur balangah ngan beus wae ku kuring teh diasupan rokok 2 bungkus kana saku calanana. Ari di sapanjang perjalanan dina jero mobil teh kawas nu teu pista. Ari Neng Mimi mah da kabeneran diukna teh dihareup ngan ari kuring mah diukna teh deukeut bahasi. Malahan mapasedak-sedak pisan jeung bandar cengek. Katempo tina kaca spion beungeut Neng Mimi. Menika reuy hate teh malik cua ka manehna. Kusabab nganaha-naha boga salaki nu ngabuaya make hayoh bae ditetamakeun ka Ki Dukun. Padahal mah tuh antepkeun bae we boga salaki kitu mah cenah jadi pangisi bui kitu kahayang teh. Cak garapan carita pondok anu judulna Nu Tepung di Imah Dukun karya I Asikin teh parantos rengse. Hatur nuhun pisan ka baraya Incuki Sunda di mana wae ayana, mudah-mudahan sadayana sing aya dina Ginanjar kawilujengan. Panginten dicekapkeun sakitu wae, sim kuring pun Daya Aditya pamit tur undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Permios.